Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu seandaina pada uninga, seandaina nyararaho saha annasu jalma-jalma, wudi'a disimpenna al-mudhari'u fi'il mudhari' dina ieu kalimat, maudi'al madi dina tempatna fi'il madi, sakuduna mah fi'il madi, alima nganti dieu nganggo lafadna ya'lamu. Naon eta paidahna disimpenna fi'il mudhari' dina tempatna fi'il madi? Liyufida, pikeun mere paidah, pikeun mere kegunaan, istimrarul ilmi, kana keberlangsunganana ilmu atawa pengetahuan. Maksudna seandaina jalma-jalma terus-terusan nyaho, terus-terusan mengingat mafin nidai kana perkara dina adan, ay ta'dini tegesna ngumandangkeun adzan, wasoffil awwali sareng seandaina jalma-jalma terus-terusan mengetahui kana perkara anu aya dina jajaran awal, ay minal fadli tegesna tina kautamaanana. Summa lam yajidu, kemudian eta jalma-jalma teh teu manggihan, tidak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan adzan, sareng tidak mendapatkan kesempatan untuk berdiri di jajaran awal ketika sholat berjamaah. Wa fi riwayatin, sareng dina hiji riwayat atau dina riwayat anu sanes mah, la yajidu, bentuk kalimatna teh la yajidu bilan nafiyati, menggunakan la nafiyah, wa bihadfi nunir raf'i, sareng ngabuang huruf nun rafa'na, wa huwa sareng eta kalakuan sabitul lughatan, eta dikukuhkeun kana atawa ngokohkeun kana bahasa. Berarti bener-bener henteu mendapatkan giliran adan, sareng bener-bener henteu mendapatkan jajaran awal waktu keur salat berjamaah. Illa, kecuali ayyustahamu, kecuali kudu diundi heula eta jalma-jalma teh bitahfifil mimi, macana kudu ditahfifkeun huruf mimna, ulah make tasdid, alaihi untuk mendapatkan, ai tegesna al-madhkuri anu tos dicaritakeun, minal adani tegesna berupa adzan, wasofil awali sareng jajalan awal. Lastahamu, pastilah eta jalma-jalma teh bakal mengundi untuk mendapatkan kesempatan adzan dan untuk mendapatkan jajaran awal ketika sholat berjamaah. Wal makna sareng ari makna ieu cariosan Kanjeng Nabi teh, lau alimu seandaina araranjeun nyaho fadilatal adzani kana kautamaan adzan, wasoffil awwali sareng seandaina araranjeun nyaho kana kautamaan berdiri di saf awal ketika sholat berjamaah, wa adima jazaihima sareng seandaina araranjeun nyaho betapa besarna pahala adzan sareng pahala berdiri di jajaran awal ketika sholat berjamaah. Summa la yajiduna, kemudian eta jalma-jalma tidak mendapatkan tariqan jalan, yahsulunahuma untuk mendapatkan kesempatan adzan sareng untuk mendapatkan posisi awal ketika berjamaah. Bihi, ku eta cara teh lidayyikil wakti, ku sabab sempitna waktu, auli kaunihi
atawa ayana kaayaan eta teh la yu'adzinu henteu aya anu adzan lil masjidi pikeun satu masjid illa kecuali wahidun seseorang latara'u maka pastilah eta jalma-jalma teh bakal mengandakan undian fi tahsilihima di dalam meraih kesempatan adzan sareng kesempatan berdiri di jajaran awal. Ialah kesempatan meraih pahala besar anu tos dilupakeun ku kebanyakan orang di zaman ayeuna. Datang waktu adzan pak embung-embung adzan teh dengan berbagai alasan. Aya nu alasana sibuk, aya nu alasana kagok pagawean, aya nu alasana teu bisa, aya nu alasana era, pokokna mah 1000 macam alasan sengaja dihadirkan ku setan dina hati manusia supaya jalma-jalma teu bisa meraih pahala besar dengan cara mengumandangkan adzan. Padahal hampir kabeh jalma ge pada nyaho pahala adzan teh gede, da sering diceritakeun ku para ustad para kiai di majlis-majlis taklimna. Najan jelema tara hadir ka pengajian ge pastilah pernah ngadenge-denge wae mah tentang keutamaan adzan ieu. Da pengajian teh kan ayeuna mah dikana sapekerkeun sehingga nu keur nongkrong di jalan ge bisa ngadenge. Tolongan keneh di jero masjid lolobana manundutan. Ngan pengetahuan orang tentang keutamaan adzan ieu kahalangan ku berbagai alasan teh sehingga kadang orang poho karena keutamaan adzan nepi ka sama sakali orang tidak mempersiapkan diri untuk bersiap-siap mengumandangkan adzan demi meraih pahala besar pikeun jalma-jalma anu mengumandangkan adzan. Ialah pinterna setan menghalangi manusia untuk meraih pahala besar sehingga tiap aya amalan anu gede pahalana maka setan pasti bakal ngumpulkeun sakabeh menterina ngayakeun rapat kabinet untuk mencari cara menggagalkan manusia meraih pahala besar. Kitu oge tiap waktu adzan setan-setan bakal sibuk neangan alasan pikeun jalma-jalma supaya pada embung ngumandangkeun adzan. Timimiti jalma bodoh nepi ka santri nepi ka ustadna kabeh dihalangan ku setan supaya ulah ngumandangkeun adzan. Ari kiyaina kumaha cenah diganggu tara ku setan atuh komo kiyaina mah diganggu lagi ku kiyaina setan di wae. Kiai lawan kiai atuh. Coba wae kada tempo. Ningan datang waktu adzan jol datang setan ka jalma bodoh. Cek setan teh ka jalma bodoh geus lah maneh mah ulah sok pemiluan adzan. Maneh mah jore sorakna ge nya bodoh di bisi salah ye dengekeun bisi salah. Era ku batur teh keun bae engke ge aya nu adzan mah jelema pinter nu alus sorakna keun bae maneh mah cicing bae geus bae cicing daguan heula nu adzan loh ka masjid king sae nu adzan kara ka masjid akhirna teh adzan teh jelema bodoh teh yang ngerasa gitu gini teh deh ka can nu adzan keneh wae euy rek indit ka masjid era hari orang nu adzan era di wae urang soranna jore nyebelet di urang pokona mah sagala rupa disebutan alasan tah eta alasan teh nanti setan beres ngagoda jelema bodoh lompat di teh setan teh ka ustad atau ka kiai cek setan teh ka kiaina keun bae kiai mah ulah sok adzan sing era ku batur kiai piraku nu adzan kiai anu ngimaman kiai anu ngisi pengajian oge kiai karunya atuh pan jamaah ge hayangeun pahala adzan kiai cek kiai teh heuh oge nya nu matakan lolobana kiai nu kagoda ku setan mah datang waktu adzan teh hari-hari we santai be akeun bae nu adzan make ge aya ieu barudak santri akeun bae nu adzan make ge aya ieu jamaah tungtung nama barudak henteu adzan teh kiai na ge henteu kagoda kabeh ku setan naudzubillah min dzalik atawa godaan nu berat ka kiai manaon coba jol datang waktu adzan 5 menit deui arek adzan
datang semah, datang tamu. Komo tamu nate anu kira-kira bakal mere duit gede teh geuninganan. Tapi kata saeutik penan datang waktu sholat kiai nama ngajurung-jurung adzan ke santrina. Santri, broda kayak gura ada. Beres santrina adzan, kiaina asik kene ngobrol jeung tamu. Tapi ka jamaah kesel nungguan rek sholat berjamaah teh dan nungguan kiaina can datang keneh wae ka masjid. Akhirnya diteang ka imah kiai ku santrina. Assalamualaikum kiai, itu jamaah terus karaseleun, geus anu nurutan bae, geus aya nu muter-muter kopiah bae da kesel nungguan pangresa. Pada salat berjamaah ngantosan imamna. Kumaha teh jawab kiaina teh? Oh, sok batu wakilan heula ayeuna mah, pilih lami mah mangga. Wakilan heula ku saha ke? Ieu mah kagok aya tamu heula ya sakedap. Dah, tamu. Sabal aing. Setelah kiai itu ketipu gitu Pak. Ninggang we di masjid beres salat berjamaah balik we semah teh bari jeung teu mere duit daripada tak seueur pada teh kiai teh gitu teh. Akhirna kiai ngalamun bari gugurutu goblok teh jelema. Semah teh ternyata setan geuninganan ngagoda ka aing. Tuntunan mah aing adan henteu, imaman henteu, salat berjamaah henteu. Rugi aing gitu tah mun teu mere duit mah. Tapi lamun semah na mere duit mah beda bahasana teh. Aduh lumayan geuning euy. 500.000 cenah semah teh mere duit teh. Teu sia-sia ninggalkeun adzan jeung ninggalkeun salat berjamaah oge. Da kagantian ku 500.000. Tah kitu pan kiai dunia nu kitu ciri kiai dunia teh kitu. Rela ninggalkeun pahala besar demi mendapatkan 500.000 perak. Naudzubillah min dzalik. Ieu mah santrina di Al Zaitun jeung teh kiai. Ya Allah ya Rabbi. Kitulah kebanyakan jelema-jelema ayeuna mah. Termasuk si Herman gitu kene sebenarnya mah. Lain batur-batur teh ieu kuring. Kuring ge can bisa istiqomah mengejar pahala-pahala anu besar teh. Padahal semah tarapati aya ka kuring mah. Sakalieun aya oge semah minta ngopi doang jeung ngadon dahar doang. Bare duit mah tara ieu ka kaing mah. Kang Herman mah cenah ikhlas ieu lah cenah. Tara beukeun duit. Atuh heueuh da kuring mah normal tara ngadahar duit, hayam ge teu beukeun duit mah. Ya Allah. Tapi sok sanajan semah tarapati aya gawe neangan duit kitu pati ripuh-ripuh teh. Tapi aya we alasan pikeun teu adan jeung ninggalkeun salat berjamaah teh. Tah mun urang kaayaanna seperti kitu, kacida rugina sabenerna mah. Di dunia beunghar henteu, jadi pejabat henteu, malarat nu aya di dunia teh bari jeung kedul ibadah. Atuh rugina dunia akhirat eta mah naudzubillah min dzalik. Tapi kitulah kenyataan lolobana jalma ayeuna. Nu sibuk gawe kesibukan dijieun alesan. Nu teu boga gawe dijieun alesan. Aing sangeuk salat berjamaah teh da pusing dengan gawe ge hararese. Ngan geus boga gawe, duh aing marek salat berjamaah teh. Sibuk ieu pagawean. Rek iraha atuh taatna, rek iraha atuh salat berjamaahna. Ya Allah ya Rabbi, dimiskinkeun teu salat, dibeungharkeun ge teu salat. Naudzubillah min dzalik. Beda sareng jalmi-jalmi kapungkur mah, begitu antusiasna mengejar pahala, begitu semangatna mengejar pahala, jalmi-jalmi kapungkur mah bahkan kergering oge masih kene semangat berlomba-lomba menghadiri salat berjamaah jeung berlomba-lomba mengejar jajalan awal salat berjamaah. Salah satuna Syekh Muhammad bin Khufaif rahimahullahu taala, sanajan beliau nuju tedamang parah nepi kabelaan digagandong saking kuhayang mendapatkan jajaran awal. Nepi ka hiji waktos aya nu nyarios ka Syekh Muhammad bin Khufaif rahimahullahu taala, mun ceuk urang mah Syekh atuh ulah sok ngariripuh awak
kadua ka masjid mah teu kudu maksakeun ieu nepi ka digagandong kitu teu kudu se ulah sok ngariripuh awak da puguh ieu keur geuring turutan mah tuh Ustad Wahyu mah dicongcong reungit ku teu salat berjamaah pana dijieun alasan cik lah salat berjamaah mah ieu urang rarateul keneh ieu dicongcong reungit cek Ustad Wahyu teh puguh manehanana geus sarua kabehan aya penyakit saeutik dijieunkeun alasan zaman ayeuna mah ya Allah ya Rabbi. Kumaha jawabna eta Syekh Muhammad bin Khufaif rahimahullahu ta'ala ye dengekeun ku araranjeun mun araranjeun mendengar tukang adzan mengucapkan hayya 'alas shalah alah kata cenah Kang Herman adan menit digeunaheun kitu cenah kana ceulite ye leung kene aing atuh teu geunaheun oge daek soraan daripada ente eueuh soraan pisan saur eta syahid ya lamun tukang adzan geus mengumandangkan suara hayya 'alas shalah terus aranjeun can ningali kaula cicing di jero masjid maka teangan kaula di kuburan masyaallah. Etalah semangatna jalmi-jalmi kapungkur mengejar pahala nepi ka berani mengatakan mun kaula mendengar adzan tapi can aya di jero masjid berarti kaula geus maot. Coba pariksa jalma-jalma ayeuna atawa tanya diri urang ketika urang keur teu hadir salat berjamaah urang aya di mana? Paling di pasar, paling di kantor, paling di tempat daharan dan lain-lain sebagainya. Nah sih bisa gitu sabab orang macan bener-bener mempersiapkan diri untuk melaksanakan perintah Allah tapi orang mah sungguh-sungguh keneh ngalaksanakan perintah hawa nafsu memburu kebahagiaan dunia sibuk keneh memburu rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup nepi ka poho ka Allah anu tos janji bakal ngarizkian ka makhlukna. Buktina coba bae rasakeun ku urang kabehan lolobana zaman ayeuna mah sedih keneh nempo anak teu gawe sedih keneh nempo salaki teu gawe daripada nempo anak teu salat daripada nempo anak teu ka masjid da pikirna mun teu gawe mah moal bisa hirup moal bisa dahar tapi teu salat mah kajen atulah da ngora keneh ieu cenah budak da batur ge loba nu teu salat hirupna senang loba cenah budak nu tara salat tapi nyenangkeun ka kolotna nu matak teu saeutik orang tua nu minta jampe ka kiai supaya anakna meunang gawe tapi nempo anak tara salat mah hari-hari bae sama sekali eueuh usaha pikeun neangan cara supaya anakna daek salat naudzubillah min dzalik nu matak tong aneh lamun beuki dieu neangan rezeki mah makin sibuk tapi rizki malah makin hese di teanganana usaha mah geus itu geus ieu dilaksanakeun salaki na gawe istri na ge milu gawe bahkan anak anu kala kaluar sakola ijazahna ge can katerima geus buru-buru dititaneangan deui duit tapi beuki sibuk kabehan nareangan duit malah duit makin hese bener kitu nepi ka asa ucing-ucingan urang mah jeung duit teh pan diudag ke belah kidul duit ti belah kaler berebet di udag ke orang ke belah kaler ternyata di belah Lebak culangung eta duit dipikir-pikir mata naon sababna sabab ketika orang neangan rizki na poho ka anu nyadiakeun rizki na nyaeta sa Allah urang mah ditempona sababiyahna bae mun teu kuli urang moal dahar padahal jelema teu kuli loba nu dahar lamun teu dagang urang mah meunang duit eta dagang sababiyah buktina loba nu teu dagang oge ninganan balaleunghar itu mah sababiyah nu penting urang usaha naon bae silahkan nu penting halal ngan sing inget ulah sampai kalupa ka Allah anu tos janji memberikan rizki ka hamba-hambana nu matak saur Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala
Di antara perkara anu paling ngaherankeun teh aranjeun maho ka Allah, anjeun mengenal ka Allah, tapi anjeun teu mencintai ka Allah. Anjeun ngadenge suara adat, tapi anjeun terlambat ngajawab adat, terlambat memenuhi panggilan adat. Aranjeun nyaho keuntungan bergaul atau bermuamalah dengan Allah, tapi aranjeun justru kalakah bergaul jeung selain Allah. Aranjeun nyaho betapa pedihna azab atau siksana Allah Subhanahu wa taala, tapi aranjeun malah ngaja ngundang murka Allah Subhanahu wa taala. Aranjeun nyaho siksaan neraka teh pedih, tapi kunaon anjeun henteu buru-buru minta kasih sayang Allah dengan cara mentaatinya. Iya kan orang kabehan anu kieu ya Allah ya Rabbi. Hanya orang-orang anu sungguh-sungguh mengejar kasih sayang Allah lah anu bakal bisa ninggalkeun kesibukanan demi meraih rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku berkahna urang ngaji, ku berkahna diaoskeun cariosan Kangjeng Nabi anu mulya ieu sing mampu membangkitkan gairah ibadah urang kabehan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walau ya'lamuna sareng seandaina araranjeun terus-terusan mengingat, terus-terusan mengetahui ma fit tahjiri kana pahala anu aya dina waktu anjeun buru-buru, ait tabkiri tegesna bersegera bi ayyi sholatin kana pikeun ngalaksanakeun salat anu bana bae, rek salat duhur, asar, maghrib, isya jeung subuhna. Wala yu'ariduhu amrul ibradi sareng henteu ngahalangan pikeun anjeun urusan nyegerkeun awak liduhri pikeun ngalaksanakeun salat duhur, li'annahu ta'khirun qalilun sebab sanyanyana ari nyegerkeun awak mah eta pengakhiran atau ngaakhirkeun anu saeutik. Panari waktu lohor teh keur meujeuhna panas poe jeung keur meujeuhna capek istirahat gawe nu boga gawe mah tah eta teh ulah dijieun alasan nepi ka anjeun terlambat datang salat berjamaah, sebab pahala bersegera mendatangi salat teh sangat besar pahalana. Laksanakeun heula salat, buru-buru heula hadiran salat berjamaah kakarak engke istirahat, maka seandainya anjeun nyaho pahalana buru-buru ngahadiran salat berjamaah teh begitu besar, lastabaku pasti araranjeun bakal berlomba-lomba ilaihi ayit tahjiri tegesna bakal berlomba-lomba bersegera untuk menuju atau ngalaksanakeun salat berjamaah. Ngan kusabab urang mah ceuk tadi ge lain teu nyaho, ngan kanyaho urang katutupan ku alasan-alasan anu dihadirkeun ku setan dina hate urang. Walau ya'lamuna sareng seandaina aranjeun nyaho ma fil atamati was subhi kana perkara anu aya dina salat atamah sareng salat subuh. Naon sih salat atamah teh? Inget bae baheula pernah nanya ka jamaah. Teu jamaah eta pernah teu ngalaksanakeun salat atamah. Lah Kang Herman abdi mah boro-boro ngalaksanakeun salat atamah. Abdi mah kedul salat teh lah nu penting mah salat anu wajib we hungkul abdi mah geus tara mikiran salat atamah. Ai ma fi sholatil isya'i tegesna kana perkara anu aya dina salat isya. Salat atamah ka salat isya. Was subhi sareng salat subuh fi jamaatin dina atawa secara berjamaah minas sawabi berupa pahalana. Janten makna lempengna dina ieu hadis seandaina araranjeun nyaho kana perkara atawa kana pahala anu aya dina waktu salat berjamaah sareng salat subuh berjamaah, la atauhuma pasti araranjeun bakal ngadatangan
bakal ngalaksanakeun salat Isya sareng salat subuh secara berjamaah walau habwan sanajan bari habwan bifathil ha'i macana kudu dipatahkeun huruf hakna wa sukunil muwahhadati sareng huruf anu titik hijina disukunkeun habwan. Naon eta habwan? Ai walau kanal ityanu masyan ala rukbi wal yadaini. Tegesna sanajan anjeun kudu ngadatangan eta salat berjamaah subuh sareng Isya teh dengan cara lempang make tuur jeung leungeun merondang mun ceuk bahasa urang merangkak. Kajen teuing lempang bari ngorondang nu penting bisa ngalaksanakeun salat berjamaah Isya jeung salat berjamaah subuh saking ku gede-gedena pahala ngan kusabab urang mah boloon teu nyaho atawa memang teu kabita kana pahala salat berjamaah lempang masih keneh bisa lumpat oge hari-hari bae kana salat berjamaah teh ya Allah ya Rabbi. Rawahu Malikun parantos ngariwayatkeun kana eta hadis Imam Malik wa Ahmadu sareng Imam Ahmad wal Bukhari sareng Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wan Nasa'i sareng Imam Nasa'i wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud rahimahumullahu taala an Abi Hurairah di Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik sareng hidayah ka urang sadayana sehingga urang ketika waktu adzan teh buru-buru daek ngalaksanakeun adzan ngan lamun teu kabagian adzan beda adzan apan kudu saurang saurang lin tapi pira kudu adzan bareng 10 urang. Nah mata ulah parebut ulah kudu parasea ulah kudu gerelut lamun teu kabagian adzan. Tapi masih kena aya kesempatan untuk meraih pahala besar nyaeta melalui bersegera menghadiri sholat berjamaah. Komo lamun orang bisa menghadiri sholat berjamaah bari di jajaran sop awal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.